kieu babawa we susu teh dibawa kan itu ka dieu pan lain urang teh asa bangga lamun di dieu teh sigarelos asa bangga bensina jipo Allah iraha urang rek ngarasa bangga urang bisa nuturkeun sunnah rasul mamawa nu kieu anu matak wah cenah geuningan 2 rakaat oge bisa jadi 70 rakaateun kudu kieu matak diijabah doa matak berkah cenah matak ngomong teh didenge ku batur nepi kana hati rajin kita ieu dibersihkeun kieu da padahal mah babari ka Mekah geus sababaraha kali umroh Minang wah tukang nu kieu teh ngabreg-breg di ditu dia nyata cenah pangarsa abdi teh da sok sering tapi nah Minang leungit wae da atuh susur lagi da maneh ka Rasul lagi can wau